Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluyikeun hanca carita nu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita nu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mang samedarkeun kayaan alam ti peuting nyatana ka Nyi Sarah anu mana harita nuju ngabejakeun yen anakna teu aya. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Nah, eueuh ka mana Nyai? Ulu geuning eta tangkal buah peunggas. Nah, aya kajadian naon Nyai bieu teh? Sabab tadi kadenge aya sora anu ngeceleger tarik nepi ka keur sare oge nyaring. Kang Oding wayahna ulah loba wakata tanya. Hadena mah geuwat pangneangankeun heula si Ujang lantaran abdi hariwang. Ya heuh gatukeun ku akang ayeuna rek diteangan. Tapi kabelah mana neanganna? Ngulon, ngetan, ngaler atau ngidul? Ceuk Oding rada bingung lantaran anu diteangan teu apal ka mana leosna. Nya neanganna mah ka mana we atuh Kang? Anu penting mah anak kuring si Ujang kapanggih dina kayaan salamet. Ya heuh gatuh. Nyai mah jig bae asup deui ka imah. Hariwang ka ambu. Batur-batur. Hayu urang indit neangan Jang Panji. Hayu tapi mawa heula obor euy poek yo. Walon Kang Ipin tuluy ngaleos rek nyokot heula obor ka imahna. Nya kitu deui anu sejena nyarokot heula obor jeung batre. Samalah aya oge anu mawa pakarang. Nya geus kitu mah bring arindi trek neangan Jang Panji. Sedengkeun ari Nyi Sarah asup deui ka imahna lantaran hariwang ka ambu uneh taya baturna. Kasugri para wargi. Ayeuna urang kocapkeun deui Jang Panji anu harita teh keur ngablesat lumpat ngajugjug ka hiji tegalan anu aya di sisi lembur tempatna pangangonan domba. Babenyit Bangkar Warah, montong lupat sia kurang ajar. Siluman kelong ngagorowok ti tukang. Hade eta siluman gudag ka aing. Jang Panji ngalieu ka tukang breh katempo siluman kelong keur hiber ngalayang gudag ka manehna. Bareng jeung kitu barasat aya cahaya beureum kaluar tina kadua matana lempeng ngarah kana awakna. Hiap! Jeleng juralit Jang Panji ngalabuhkeun awakna tuluy gogorelengan di tegalan. Modar sia. Siluman kelong nyikikik seuri bangun bunga. Celek napak kana lemah, matana gular-giler pisan ngawaskeun ka musuhna. Ningali kitu korejat Jang Panji cengkat tuluy nangtung ajeg bari taki-taki. Bener-bener ngajak ijen ieu siluman teh. Tapi teu nanaonkeun urang lawanan nepi ka mana cenah kasaktena. Ceuk Jang Panji bari ngawaskeun ka eta siluman. Kunaon sia teh kalah ngajedog? Lain rek ngajak ijen. Siluman. Jadi sia salila ieu sok nyerot ke teh jelema teh. Memang. Terus rek naon nanya kitu ha? Lamun bener memang sia, nya dina peuting ieu keneh rek dimusnahkeun ku aing. Lantaran kajahatan anu geus dilakukeun ku sia geus kaliwat teuing. Tah kulantaran kitu sok sia gerata-tantatan ayeuna keneh, sia rek dijajabkeun ka neraka jahanam. Ceuk Jang Panji nyaritana tandas bari jeung waspada.
gede sungut ya babanyit teh. Cenah dedengnya anterek ngajajapkeun aing ka neraka. Heuh anu matak sok sia geura tatan-tatan. Sombong. Sia anu ku aing rek dijajapkeun ka neraka mah. Jawab siluman kelong teu kanyahoan. Barasat ngaluarkeun deui cahaya tina kadua matana nu bolotot datang ngagancang pisan muruk kana awakna Jang Panji. Anu harita keur nangtung rada anggang. Tapi ku Jang Panji teu disingkahan. Barang cahaya beureum datang gancang ditadah ku leungeun katuhuna. Hiat! Ceuk Jang Panji bari ngadorongkeun dampa leungeunna. Barasat burinyai. Jeleger! Adenge sora anu ngajeleger tarik pisan karasa eundeur. Teu beda jeung sora gelap salasar dina mangsa tengah poe ereng-erengan. Peladug haseup ipis kaluar tina dampa leungeunna. Sedengkeun siluman kelong mundur ka tukang. Kurang ajar. Teteh lah eta babanyit teh boga pangabecus anu lumayan. Aing jadi penasaran hayang ngajajal kana pangabisana. Ceuk Nyi Sawitri anu wujuda siluman kelong bari ngawaskeun ka Jang Panji. Heh siluman. Sok maju deui. Beakeun kapanasaran sameme sia ku aing rek dimusnahkeun ti alam dunia. Pangkaruara sia. Siluman kelong napsu harita meberkeun jangjangna siga nu rek hiber. Ningali kitu Jang Panji beuki waspada. Teu lila blesat hiber ngurilingan musuhna. Beuki lila beuki gancang tuluy muter nepi ka ampir teu kaciri. Nya dina kayaan kitu. Reup Jang Panji peureum sukuna nangtung ajeg leungeunna sidakep. Biwirna gegereyeman mapatkeun ajiana anu diturunkeun ku guruna salila masantren disambung ku babacaan maca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Pikir jeung rasa dipuseurkeun ka Nu Maha Tunggal, Pangeran anu Maha Kawasa. Muntang tulung sangkan ditang tayungan tina sagala bahaya. Barasat, barasat. Siluman kelong ngaluarkeun di cahaya beureum tina kadua matana. Barasat, barasat. Siluman kelong ngaluarkeun di cahaya beureum tina kadua matana. Tuluy ngahujanan awak Jang Panji taya eureuna. Sorana kadenge pating jeleger pating burinyai awor jeung sora jangjang siluman kelong. Anu pating harius estuning matak hariwang anu ngadenge. Dina kayaan kitu torojol aya sababaraha urang jalma anu daratang ka palebadinya. Anu taya lian ti Oding, Kang Ipin jeung sababaraha urang tatanggana anu tadi rek neangan Jang Panji. Brai kayaan caang ku cahaya obor jeung batre. Sakabehna ngajenghok reuwas. Sabab ningali gulungan bodas anu keur muter siga panggal. Barang nempo kajadian sarupa kitu puguh bae atuh. Sakabehna nepi ka arah lohok mata simeuteun, heran campur jeung sieun. Ai itu tingali naon euy? Ceuk Oding bari nunjuk kana gulungan bodas anu keur muter. Aseup meureun, walon Kang Ipin. Manya ya haseup muterna kitu, siga panggal eta mah. Terus naon atuh nya? Tanya Kang Ipin bari tuluy ngawaskeun. Teuing eta. Wajurig euy, ayo lumpat ah. Ceuk Kang Ipin rek lumpat samala anu sejena oge rek nurutan. Ipin teu lumpat. Cicing we di dieu. Kuring panasaran hayang nyaho naon eta teh cenah. Oding gancang nyarek ka Kang Ipin lumpatna teu kebat. Nah moalna naon kitu? Ya duka teuing tapi muga-muga we moal. Walon Oding. Sabot keur kitu barasat jeleger. Kadenge sora anu ngajeleger tarik pisan. Bareng jeung cahaya anu pating barasat. Kang Ipin reuwas pluk nangkuban kana jukut bari nutupan ceuli. Oding oge nurut tanda pugu sieun. Ari baturna nu sejen tuluy pating belecir lalumpatan. Kocapkeun deui Jang Panji anu keur tarung ngalawan siluman kelong. Harita Jang Panji masih kene ajeg nangtung kawas tadi. Saeutik oge teu robah panonna peureum leungeunna sidakep. Sedengkeun cahaya beureum tuluy pating barasat ngarah kana awakna. Cahaya beureum anu dikaluarkeun ku siluman kelong tuluy mental ngadatangkeun sora anu pating jeleger.
Nyaksian kejadian kitu Nyi Sawitri puguh bae ambek anu lain di kieuna. Setan alas. Hiji oge serangan aing eueuh anu keuna. Nah gablek naon eta babanyi teh? Serangan aing sakabehna mental teu sanggup nembus kana awakna. Lamun kieu carana ku aing rek diduruk sakalian. Ceuk Nyi Sawitri belesat mundur ka tukang awahan. Delila wer seuneu kaluar tina sungutna hurung ngabebelarek ngaduruk awak Jang Panji. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jang Panji tuluy teu eureun babacaan. Kesang luut leet ngoprot masuhan sakujur awak. Sedengkeun hatena panceg kanu maha kawasa saeutik oge teu galideur. Teu sieun jeung teu keueung dirina percaya sapinuhna taya hiji kakuatan anu baris bisa nandingan kana kakuatan Pangeran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kayakinan Jang Panji kuat pisan teu galideur teu ngejat bulu salambar. Estuning panceg dina tangtungana. Babanyit atawarah. Sia teh bener ngajak kadu kasakten ka aing. Ceuk siluman kelong matana molotot ka Jang Panji. Ngadenge kitu Jang Panji mah teu nembal, jongjon bae babacaan samalah kalah beuki husu. Rasakeun yeuh sono baris ngaduruk awak sia. Ceuk Nyi Sawitri. Wer ngaluarkeun deui seuneu tina sungutna. Ngabebela meuni hurung ngagebur tuluy ngarerab kana awak Jang Panji. Modar sia modar. Siluman kelong seurinyi kikik bangun bunga. Wer ngaburakeun deui seuneu terus ngarerab kana awakna Jang Panji. Tapi mata heran. Sakitu seuneu ngarerab kana awakna tapi Jang Panji angger teu galideur sarta teu ngejat saeutik-eutik acan. Samalah teu ngarasakeun panas. Nyi Sawitri kaget anu lain di kieuna lantaran kakarahari tanyang hareupan musuh anu teu teurak ku seuneu. Puguh bae beuki gemes amarahna beuki modal teu katahan. Panasaran hayang bisa ngelehkeun musuhna. Lumayan hebat ieu manusia teh. Nyi Sawitri ngupat tina jero hatena sarta muji ka musuhna. Cing hayang nyaho urang sebrot ku seuneu anu leuwih gede. Ceuk Nyi Sawitri sebrot ngaburakeun deui seuneu leuwih gede tibatan tadi. Seuneu ngaduruk kana sakujur awak Jang Panji. Tuluy ngabebelah hurung kaluhur. Nya ceuk sareat mah pamohalan Jang Panji bakal salamat. Wer. Siluman kelong tuluy-tuluyan nyebrotkeun seuneu tina sungutna. Kurang ajar eta setan bener-bener jahat. Tapi rasakeun yeuh. Ceuk Jang Panji dina hatena. Brai beunta kadua leungeunna anu keur sidakep harita didorongkeun ka hareup lempeng ka siluman kelong. Bismillahirrohmanirrohim. Allahu Akbar. Yap! Barasat tina kadua dampaleungeun Jang Panji kaluar cahaya bodas lir kilat. Tuluy ngabelesat ngarah ka siluman kelong anu harita keur nyebrotkeun seuneu. Nya teu bisa ditolak seuneu jeung cahaya bodas bantrok. Barasat jeleger. Kadenge sora anu ngajeleger tarik pisan disusul ku sora siluman kelong anu ngajeri tarik. Kalayang jungkel awakna ngajungkel ka tukang. Tuluy adu glajer nahan ka nyeri. Siluman kelong jejeritan tarik pisan. Sorana pating saleor kabawa ku angin. Awakna gogorelengan ditinggalikeun ku Jang Panji anu acan eureun babacaan. Sedengkeun Oding jeung Kang Ipin duanana harita narangkuban dina lemah. Awakna ngadeg-deg da puguh soag. Tapi sanajan kitu panasaran hayang nyaksian anu kajadian. Nya tuluy carengkat lalaunan. Breh katempos siluman kelong keur gogorelengan awakna adu glajer. Disang hareupan ku Jang Panji. Pek kadinya rasakeun sia setan. Ayeuna ku aing rek dimusnahkeun. Ceuk Jang Panji bari ngawaskeun kadua dampaleungeunna dijungjungkeun ka luhur. Saterusna didorongkeun ka hareup. Barasat cahaya bodas kaluar tina dampaleungeun Jang Panji cara tadi.
Tuluy ngablesat datang nagancang pisan ngarah ka siluman kelong. Tapi sameme eta cahaya nepi. Nyi Sawitri gancang ngagibegkeun awakna sapada harita les jirimna ngaleungit teuing ka mana. Da teu puguh ngilesna. Barasat celeger. Cahaya bodas niban lemah nepi ka mancaura. Ningali kitu Jang Panji ngajenghok lantaran musuhna ngadadak ngaleungit. Ai. Nah kamana si setan teh inditna? Ceuk Jang Panji kaget anu lain di kieuna. Serog harita nyampeurkeun ka urut siluman basa tadi keur gogorelengan tuluy dititenan. Tapi eueuh tapak-tapakna acan. Nya puguh Jang Panji nepi ka gogodeg heran anu lain di kieuna. Tete lanyaan hebat eta siluman teh. Sakitu geus kakeunaan ku ajian aing. Tapi manehna masih kene bisa kabur. Lamun kaya kieu mah eta siluman geus pasti lain siluman atah-atah. Anu matak pantes jahatna ka bina-bina. Jang Panji ngomong sorangan. Nya bareng jeung kitu kadenge sora anu ngaguruh di Jomantara. Liris sora hujan silantang mata keueung. Jang Panji gancang tanggah kaluhur bereh katempo aya makhluk bodas keur kakalayangan di awang-awang. Siluman kelong nyikikik seuri mata anu bolotot buburilakan ka handap. Astagfirullahalazim. Geuning itu setan teh beu kudu kumaha atuh ngudagna. Da aing mah teu bisa ngapung. Jang Panji bingung kudu kumaha ngudag eta siluman. Da puguh teu boga jangjang. Manusia, sia memang boga pangabisa anu lumayan. Tapi montong ngimpi baris bisa ngabinasakeun aing. Penting ieu aing can eleh. Serta nepi ka iraha oke moal eleh. Setan, turun sia. Montong kakalayangan di luhur. Nyalamun siap benar siluman anu gagah sakti mandraguna. Hayo turun sia. Tarung urang tuluykeun deui sang hareupan aing lamun heueuh sia sakti. Jang Panji nangtang tarung ka siluman kelong anu keur kakalayangan di luhur. Sia nangtang ka aing. Tog bae tarung urang tuluykeun tapi waktuna lain penting ieu. Tapi ti ayeuna si laing bebenyit kudu tatan-tatan. Tangke lamun geus cunduk kana waktuna nencak kana mangsana. Aing baris datang pikeun modaran sia. Jadi tong waka sombong. Ceuk Nyi Sawitri anu jirimna siluman kelong. Sanggeus nyarita kitu mah satuluyna ngablesat hiber. Nyurubuk ngambah Jomantara teuing rek ka mana. Dibarengan ku sora angin anu ngaguruh handaruan. Nya sakedeung oge jirimna geus teu kaciri. Diteureuy ku poekna peuting. Jang Panji ngarenghap narik napas panjang. Bareng jeung kitu oding jeung Kang Ipin pating korejat serog nyampeurkeun. Jang, teu kunaon Jang? Tanya Kang Ipin bari melong ditanya kitu Jang Panji ngareret. Ya Jang teu kunaon kitu. Hariwang mang teh bisi ujang cilaka. Ceuk oding katara bangun hariwang. Alhamdulillah mang. Abdi mah salamet teu kirang sawios-wios. Walon Jang Panji bari rutret kanu duaan. Ya syukur atuh ari ujang teu kunaon mah Mang Bunga. Ari Mang duaan nuju naon aya di dieu? Apan Mang duaan teh dipiwarang ku Nyi Sara. Sangkaneangan ujang tadi teh. Margi hariwang saurna teh. Bener Jang. Mang duaan teh keur neangan ujang ieu teh. Pareng anjog ka palebah dieu. Hari tadi basa ini timah mah ngabringnya. Aya kana 7 urang na. Ngan bae anu sejen tuluy kalabur sareuneun. Ku sora anu pating jeleger jeung pating burinyai. Samala sarua Mang duaan oge ari sieun mah. Ngan teu terus rumpat Mang mah lantaran panasaran. Ceuk oding mere keterangan sajelasna. Jang, siluman naon anu tadi tarung jeung ujang teh euy? Tanya Kang Ipin bari melong. Siluman anu sok nyerot ke ti jalmi teh ya, Mang. Siluman kelong bodas teh ya kitu Jang.
Nya rupina kitu. Margi eta siluman aya jangjangan sarta tiasa ngapung. Pami ayeuna ka mana terasna eta setan teh Jang? Nya Jang, tuluy ka mana eta siluman teh? Tanya Kang Ipin jeung Oding penasaran. Tuh ngapung ka luhur Mang. Tapi pami terasna mah duka ka mana? Teterang abdi oge mung bae siga nama eta setan teh mulang ka tempatna. Walon Jang Panji bari nunjuk ka luhur. Be, kabur eta setan teh beureunya. Bener siluman sakti lamun kitu bah. Leres Mang, eta siluman memang sakti sesah diperuhkeuna. Lamun kitu teu salah caritaan Bah Ukim atuh. Eta siluman memang sakti, samalah Bah Ukim oge teu sanggup meruhkeuna. Tangtos kana kituna teh Mang, margi kanggo meruhkeun eta siluman, sanes pada melan enteng-enteng, margi kasaktena tos kasaksian ku urang. Walon Jang Panji bari rutret kanu duaan. Tapi Ujang hebat bisa berangan eta setan. Nepi ka manehna kabur. Abdi mah teu rumaos hebat Mang. Tiasa kitu sote sadayana oge mung angin Allah anu ngresakeun. Lares eta setan ayeuna kabur. Tapi abdi yakin eta setan moal kabur ka tempat anu tebih. Enjing atana pipageto manehna baris kaluar deui pikeun milari mangsa. Anu tiasa diserot getihna. Sumuhun sakumaha nu atos-atos we. Walon Jang Panji nyaritana daria pisan. Sarata dirina geus boga kayakinan isuk atawa pageto. Eta siluman pasti baris kaluar deui pikeun neangan mangsa. Aduh, kedah kumaha atuh nya Jang. Sangkan eta setan tuluy nyingkah salilana sarata teu ngaganggu deui ka urang lembur. Tanya Kang Ipin bari neuteup ka Jang Panji. Nya teu aya deui jalan Mang. Iwal ti urang kedah tiasa nganyahoankeun ka eta siluman. Sarta ngajirim saha anu sabenerna. Tah, tah bener kitu nurutkeun ceuk Bah Ukim oge. Urang kudu bisa nyaho ka manehna. Ti mana asalna sarata naon anu jadi kelemahanna. Leres kitu Mang. Urang kedah tiasa nadung tik ngeunaan hal eta. Lamun urang tos terang kana kelemahanna, insya Allah eta siluman teh tiasa diperuhkeun. Mang, hayu ayeuna mah urang wangsul. Hawatos kapun biang bilih dedeupeun. Saterasna urang ngobrol di ditu. Ceuk Jang Panji ngajak balik sabab inget ka indungna Nyi Sarah jeung Ambu Une anu keur aya di imah sarta geus pasti ngarasa hariwang. Ya hayu atuh Jang, da geus pasti indung Ujang keur ngadagoan. Walon Oding sanggeus kitu mabral tiluana laleumpang ninggalkeun eta tempat rek mulang ka imah. Kasugri para wargi teka catur di jalana urang kocapkeun bae geus nepi. Barang datang langsung dibagiakeun ku Nyi Sarah. Geus kitu gek dariuk di tengah imah. Ujang geus ti mana hidup teh? Jeung nadai naon anu tadi kajadian? Ujang nah geus ti mana hidup teh atuh? Ceuk Nyi Sarah jeung Ambu Une pilih genti tumanya. Nu mawi abdi teh tos tarung ngalawan siluman, Mak. Tarung ngalawan siluman. Tapi siluman naon? Tanya Nyi Sarah kaget kitu deui Ambu Une sarua. Siluman anu tadi dongkap ka dieu nyauran ka emak. Sarta manehna gaduh niat jahat bade ngabinasa. Mung bae alhamdulillah ayeuna tos kabur. Kutan anu ngageroan ka emak tadi teh siluman. Tanya Nyi Sarah kaget beungeutna katara sepah. Leres Mak, manehna teh siluman kelong bodas anu tiasa ngawujud jadi manusia.
sarta mangrupikeun saurang istri. Lamun kitu mah siluman anu jadi awewe kajajaden teh anu ngagalaksak di lemur urang. Da kitu nurutkeun ceuk beja mah. Tapi eta siluman teh mangrupakeun saha Jang? Nu mawi teu acan terang abdi oge mah, margi apan abdi teu acan lami di dieu. Mung bae tangtos ku abdi baris ditalungtik dugi ka tiasa hasil, mendakan eta siluman anu nyumputkeun dirina janten saurang istri. Walon Jang Panji nyaritana daria pisan. Sareta boga niat rek nalungtik siluman kelong sangkan bisa gancang kabuka. Nah saha manehna anu sabenerna. Tah bener Ujang anu kudu nalungtikna. Lantaran ku Mang geus kasaksian. Ujang lain jelema kosong bolos trong siga Mang jeung anu sejena. Muga-muga singgera kabuka sarta kanyahoan. Saha anu sabenerna anu jadi awewe kajajaden teh. Tah lamun geus kapangi omat ulah diengkekeun. Eta siluman kudu langsung dibinasakeun. Geus teu kuat gemes Mang mah. Sarta hayang males ka eta setan. Lantaran manehna geus ngabinasa nyi oneng pamajikan Mang. Kitu deui Ki Ujang Bah Ijon. Ya geus pasti atuh maotna teh alatan dibinasa ku eta makhluk. Ceuk Oding ngarasa gemes ka eta siluman. Anu geus loba nyerot ke ti jelema. Keur kitu pok Kang Ipin milu nimbrung. Tah hade pisan Jang lamun boga niat rek nalungtik eta siluman. Tapi omat kudu hati-hati jeung taliti. Ulah sagawayah bisi kajadian kawas anu geus-geus. Heuh siga Kang Oding ti heula apan kungsi nalungtik saurang jalma nu disangka jadi awewe kajajaden. Apan hasilna nepi ka riweuh. Hehehe. Heueuh Jang lamun rek nalungtik awewe kajajaden, omat kudu apik jeung taliti. Ulah kawas Mang teh heula urusana nepi ka jadi riweuh. Lantaran Mang salah teu boga bukti anu pasti geus wani nuling ka salah saurang jalma. Ya hasilna jadi pipaseaun. Samalah nepi ka riributan. Oh janten Mang Oding oge kantos nalungtiknya. Bener kitu. Mang wani nalungtik teh lantaran curiga ka hiji jalma anu ku Mang dianggap beda jeung anu lian. Mung saha jalmina Mang anu dicuriga ku Mang teh? Tapugu oge jelemana bah. Walon Oding asa-asa rek nyebut Nyi Sawitri teh da pugu indung Terejang Panji. Teu kudu asa-asa Kang Oding. Sabutkeun we anu sajelasna. Ceuk Kang Ipin beri melong ka Kang Oding. Leres Mang teu kedah asa-asa. Coba carioskeun ka abdi. Nah saha jalmi anu dicuriga ku Mamang teh. Supados abdi aya gambaran. Eta Nyi Sawitri. Nyi Sawitri? Maksad Mamang teh Bu Sawitri bojona pun bapak? Tanya Jang Panji beri neuteup. Benar Nyi Sawitri pamajikan Bapak Ujang? Walon Oding. Narima jawaban kitu teu burung Jang Panji kaget. Ceuk pikirna naon sababna pangna Oding nyangka awewe kajajaden ka Nyi Sawitri. Naon margina pangna Mamang gaduh sangkaan ka Bu Sawitri? Ya lantaran mangarasa curiga. Lantaran sakali waktu mangkung siningali tingkah polahna nu aneh. Sabab bisa naik kana tangkal nangka anu luhur sarta manehna nangtung dina dahan. Tapi cara naikna teh beda jeung anu lian. Manehna bisa luncat ukur sakolepat geus aya dina dahan nangka. Tuluy ngajuralitkeun awakna jadi tibalik. Ari sira dihandap suku di luhur ngait kana dahan. Nya teu beda we jeung kalong. Tak sedengkeun siluman anu sok nyerot ke ti jalma di lembur urang teh. Nurutkeun ceuk Bahukim taya lian ti siluman kelong bodas. Samalah Bahukim oge nya ayeuna keur ngakalan. Sangkan bisa manggihan kelemahan eta setan. Ceuk Oding nyaritana daria pisan. Sarta dibarandungan ku sararea nu aya di dinya. Teras kumaha hasilna panalungtikan Mang teh? Ya hasilna mah ributan we jeung sarkum Bapak Ujang. Lantaran teu bisa narima lamun bojona disangka siluman. Matak lamun Ujang ayeuna boga niat rek nalungtik siluman awewe kajajaden. Omat kudu apik jeung taliti. Sangkan teu gagal cara Mang teh heula.
Tapi ari ujang geus nepungan acan ka Nyi Sawitri. Numawi teh acan mang. Maksad mah bade enjing pamitos salse. Tah hade lamun kitu isukan sok tepungan ka ditu Nyi Sawitri ka imahna. Sakalian titenan gerak-gerikna. Muga-muga ku ujang mah bakal katingali bedana. Sabab dari di titenan kumang jeung kunulian mah manehna teh taya bedana jeung jalma biasa. Sakumaha ilaharna. Ceuk Oding dari pisan. Ngadenge kitu Jang Panji ungut-ungutan. Sumuhun mangga mang. Hari tadi teh nah kumaha mimiti napangna ujang bisa tarung jeung eta siluman di Tegalan. Cing atuh caritakeun mang hayang nyaho. Bener Jang, cing caritakeun. Kumaha mimitina tadi teh? Kang Ipin milu nimrung lantaran sarua hayang nyaho. Nyari kawit nama aya nu nyauran kapun biang. Anjeunna dipiwarang sangkan kaluar ti rorompok. Sanes kitunya mah? Tanya Jang Panji bari ngareret ka Nyi Sarah indungna. Benar kitu mimiti nama. Nyari salengkep nama kieu eta teh. Derek-dek Nyi Sarah nyaritakeun di kajadian anu tadi ti mimiti basa keur saretibra. Ngadadak nyaring lantaran aya sora awewe anu ngageroan. Sakabena dicaritakeun taya nu kaliwat sangkan sararea nyaho. Tah kitu tadi teh. Aya sora awewe anu ngageroan ka abdi. Ceuk Nyi Sarah saenggeus rengse cacarita. Nya lamun kitu mah atuh kajadianna sarua jeung anu kajadian sababaraha peuting anu katukang. Apan aya nu ngageroan ka Akang oge. Samalah sarua sora awewe. Manehna nitah kaluar ngan hadena rita Akang teh keur eueuh di imah lantaran nganteur Nyai teh sareng ambu ka rumah sakit. Tah isukna basa Akang mulang dicaritakeun ku emah jeung ku abah. Tah peutingna basa Akang indi teh ka rumah sakit nganteurkeun salin keur Nyai teh geuning aya nu datang ka imah saurang awewe. Sarta manehna nanyakeun Akang. Ngan harita teh ku abah dibejakeun lamun Akang keur aya di kota. Lantaran aya pagawean, tah peuting eta bareng jeung kajadian maotna si Uyeh pagawe sarkum. Da basa Akang mulang ka imah, kayaan di lembur teh geunjleung ku ayana si Uyeh maot alatan beheungna gorobong aya nu ngegel. Awasna lamun peuting eta Akang aya di lembur, geus pasti Akang anu baris maot teh. Ceuk Oding nyaritana bari pepetan nerangkeun kajadian sababaraha poe ka tukang. Lamun ka imahna aya saurang awewe anu datang. Ngan hadena Oding harita keur eueuh di imah. Anu kajadianna sapeuting rejeung jeung maotna si Uyeh. Samalah domba sarkum oge aya nu paeh hiji sarua beheungna gorowong. Alah buah heueuh Kang lamun aya mah. Buah Akang anu maot teh. Sigana mah kitu Ipin. Tapi saha awewe anu datang ka imah Akang teh? Tanya Kang Ipin bari melong ka Oding. Nya duka teuing lantaran ceuk bapa Akang teu pati sidik kana rupana. Da poek meureun, samalah kana sorana oge teu apal. Geus kitu tuluy ngaleos. Saterasna kumaha eta istri teh ngaleosna mang? Tanya Jang Panji anu keur pogot ngabandungan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.